Rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyademah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna hayang manen kudu melak hayang nepi kudu indit ulah nyaring bari perut rek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina geus lain waktuna keur silih salahkeun silih tuding moal aya tungtungna geus lain waktuna keur silih andelkeun ayo urang silih rojong rampang gawe babarengan hayang manen kudu melak parahiangan bro di juru parahiangan bro di pantau ngalayah di tengah imah nyagemah ripah subur subur makmur kerta-kerta raharja tepantes lamun urang hirup kata langsara aya segala aya nyampak segala nyampak benghar lain carita daek kari daekna nah erek kumaha jadina lamun manusia Tatar Sunda salilana ukur hayang dibantuan naon jadina
asa bencar. Zaman susah cilaka ulah disiar. Layangan mah keselamatan kerjiwa. Beki deket jeung nu di luhur, sugan mah aya jalan keluar. Ulah keur sulit dipersempit beki ribu. Budak gendut diuk dina karung hukum, dina sumut samutut bari jeung hitut. Bulak balik nulis nomor kode buntut. Beki lila eta nomor beki pabaliun. Riweuh tah dina otak hayang gera-gera beunghar. Kaedanan ku jumlah hadiah besar. Disangkana main judi bisa beunghar. Nu puguh mah balangsak nepi ka modal. Jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi. Mumul capek halal haram teu paduli. Bahaya guys. Omong kosong main judi bisa beunghar. Loba bukti harta beak lengkah sasar. Mun geus nyandu sirah jangar asa bencar. Zaman susah cilaka ulah disiar. Ulah jangoman jalma jaman kiwari hirup nang ngimpi. Sok ngahontal nu puguh moal ka tepi. Sagala rupa hayang ngadadak jadi. Mumul capek we haram ge bae lah. Silakan sila. Dangukeun ya. Lur boga anak loba, mun jaman baheula cenah loba rezekina. Beda jeung ayeuna. Lur boga anak loba, mun jaman ayeuna tangtu loba masalahna. Hayang boga budak pinter, sakola geus teu kahontal. Hirup mahal mawat mahal matak aral. Ya kudu dikumaha deui, moal teu sabar we jeung tawakal. Da geus kieu jamanna. Urang tarekahan we sabisa-bisanya. Lur boga anak loba, kudu cukup sandang, pangan jeung papana. Gitu teh. Lur boga anak loba, lamun salah warah berat akhiratna. Lamun nitenan jamana boga anak mending dua. Kalayan asak rancana meh lugina. Ah gitu. Budak urang titipang nu maha suci, ngarawatna obat kudu hati-hati. Lamun gagal malingesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna, rangga
lain temenang boga budak rea, tapi panda gering kieu jamana berat. Anak loba kudu cukup sandang pangan jeung papanan. Lur boga anak loba lamun salah warah berat akhiratna. Pantanggung jawab urang lamun nitenan jamana boga budak mending dua, kalayan asak rancana meh lugina. Sugan we senang Budak urang titipan nu maha suci, ngarawatna umat kudu hati-hati. Lamun gagal malindesna kana diri masih suci. Kerahayu urang bebenah ayeuna rancitakeun kulawarga berencana. Insya Allah eta cara tentu aya manfaatna. insya Allah. Ari ikhtiar mah kewajiban. Sugan we atuh hasil lagi karasa ku urangnya. Dua belah dua. Sunda nanjerna mangsana, ulah Sunda burak rakan, entong Sunda lir surya kelingan, kahade Sunda gering ngalang layung. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah reka barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan. Mangsana ki Sunda tandang, silih asah silih asih, teguh pancu silih asuh, ulah rek aing-aingan, ulah ngan kukur jadi omongan, prak gawekeun babarengan, lalakonkeun ku hate nu darian, mugia Gusti marengkeun. Hoya urang Sunda gerak hudang, ulah reka barerangan, gerak papak zaman anyar, rempuk jukung sauyunan. Mangsana ki Sunda tandang,
memelangan mikiran diri pribadi di mana jeung reka mana cenah hirup kudu urip waluya lahir jeung batin nyaho nu bener nu palsu ngan hese neanganana sok inggih salah pamilih palang siang bener teh ngancek sorangan senang di mana ayana tingtrim di kotek tak di teangan lain deui lamun diri tacan wani nalukeun tujuh nuluhung wayahna dina maya ngarungkupan katumbiri anu aya di daya karang tangtungan angkehan karek rumangsang jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin ngalong kewang teboga bawaan mulang angkehan karek rumangsa jauh keneh kana penting padahal geus wayah asyar najan surya tacan lingsir lamun pareng datang peting sameme sariak layung kakara balilihan kaduhung gawengan ulin